Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihim amin ya Allah ya rabbal alamin. Yajibu wajib ayat adaba kana yen berahlak sa alwaladu murangkali min sigorihi ti waktu kerletikna itu walad. Ahmadu arijang Ahmad waladun eta hiji budak sogirun anu letik lakinnahu tatapina aritu Ahmad adibun eta anu beradab. Walihada jeung kulantaran kitu yuhibu mika cinta hu ka itu Ahmad saha abuhu bapana itu Ahmad wa huwa bari ari itu Ahmad aidon deui yuhibu eta mika cinta itu Ahmad as-suala kana tataros an kulli sayin tina saban perkara layap hamu anu teu paham itu Ahmad hu kana itu syai. Wadata yaumin jeung dina hiji poe tanazaha piknik itu Ahmad ma'a abihi sarta bapana itu Ahmad bibustanin kahiji taman paroa tuluy ningali itu Ahmad syajaro wardin kana tangkal kembang eros jamilatan anu sae walakinnaha jeung tatapina ari itu syajaro muajatun eta anu bengkok pakola tuluy nyariosa Ahmadu jang Ahmad ma ajmala kacidasaena hadhihi sajaroh ari ieu tangkal walakin jeung tatapina limada karena naon ya abi hei bapa kuring hiya ari itu tangkal teh muajatun eta anu bengkok pakola tuluy ngajawab saha al abu bapana itu Ahmad li anal bustania lantaran sanyana tukang kebon layak tani etan teu mentingkeun bitakwimiha kana ngalampengkeunana itu sajar min sigoriha tina waktu keur leutikna itu sajar pasorot maka jadi muajatan tangkal nu bengkok pakola tuluy nyariosa Ahmadu jang Ahmad al ahsanu ari anu leuwih alus anu qawima eta yen ngalampengkeun ha kana eta tangkal al ana ayeuna padohika tuluy seuri ka itu Ahmad saha abuhu bapana itu Ahmad waqala jeung nyarita itu abu lahu ka itu Ahmad la yata'ata moal bisa dalika kana ngalampengkeunana itu tangkal ayeuna ya waladi hei anaking liana lantaran sanyana itu sajar qad kaburot eta nyata geus gede wa goludot jeung heuras sakuha kana ngalampengkeunana itu tangkal pakadzalika maka kulantaran kitu alwaladu hei murang alwaladu ari murang kali al adibu alladzi anu lam yata'adab teu bertata krama min sigorihi ti waktu keur leutikna itu walad la yumkinu eta moal mungkin itu walad naon tak dibuhu beradabna itu walad pikibarihi dina waktu geus gedena itu walad. Allahu ari Gusti Allah subhanahu eta maha suci Allah wa ta'ala sareng maha luhur Allah. Ayyuhal waladu hei murangkali al azizu anu agung Allahu ari Gusti Allah subhanahu eta maha suci Allah wa ta'ala jeung maha luhur Allah huwa ari Gusti Allah alladzi eta anu khalaqa nyiptakeun ka anjeun wa hasana jeung anu ngaluskeun Gusti Allah surataka kana bentuk anjeun bi an aqta kuyen masihan Gusti ka anjeun ainaini kana dua panon tangduru anu ningali itu ainain bihima tangduru anu ningali anjeun bihima ku itu ainain al asya kana saban-saban perkara wa udunaini jeung dua cepil tasma'u anu ngadangu anjeun bihima ku itu udunain al aswat kana pirang-pirang sora walisanan jeung kana lisan tatakallamu anu nyarios anjeun bihi ku itu lisan wayadaini jeung kana dua panangan tas ta'limu anu migawe anjeun huma ku itu yadain bi asgolika dina kasibukan anjeun warijlaini jeung kana dua sampean
tamsi anu berjalan anjeun alaihi maku itu rijlain wa aklan jeung kana akal taripu anu nganyahokeun anjeun bihi ku itu akal al khaira kana kahadean minas syarri tina kagorengan wa an ama jeung maparinan nikmat Gusti alaika ka anjeun bisihati wal afiati kana sehat wal afiat wa wadoa jeung nyimpen Gusti Allah ar-rahmata kana rahmat pikulubi walidaika dina hate ibu rama anjeun hatta robaya sehingga ngurus itu walidain kakak anjeun tarbiyatan kalawan ngadidik hasanatan anu sae payajibu mangka wajib alaika ka anjeun naon antu azima kana yen ngagungkeun anjeun robaka ka pangeran anjeun wa tuhiba jeung mika cinta anjeun huka itu roba wa taskuro jeung syukuran anjeun huka itu roba ala jami ini ni'amihi kana sakabeh pirang-pirang nikmati Gusti Allah bi antam tasila kuyen ngalaksanakeun anjeun awamirahu kana pirang-pirang parentahanana itu robba wa tajtaniba jeung ngajauhan anjeun nawahiyahu kana laranganana itu robba wa antu azima jeung yen ngagungkeun anjeun aidon deui jami amalaikatihi kasakabeh pirang-pirang malaikatna Allah wa rusulihi jeung utusan Allah wa anbiyaihi jeung pirang-pirang nabina Allah wa sholihina jeung ka pirang-pirang jalmi soleh min ibadihi ti pirang-pirang hambana Allah wa tuhiba jeung mika cinta anjeun hum ka itu nu kabeh liannahu lantaran sanyana Gusti Allah taala barina maha luhur Allah yuhibbu eta mika cinta Allah hum ka itu nu kabeh ida ahbabta di mana-mana mika cinta anjeun robbaka ka pangeran anjeun wamtathalta jeung ngalaksanakeun anjeun awamirahu kana parentahanana itu robba wajtanabta jeung ngajauhan anjeun nawahiyahu kana laranganana itu robba zada tah bakal nambahan Gusti Allah ka anjeun min ni'amihi tina pirang-pirang nikmat waja'ala jeung ngajadikeun Gusti ka anjeun mahbuban eta nu dipika cinta bainan nasi di antara jalma-jalma wa hafidho jeung ngariksa Gusti ka anjeun mingkuli adzan tina saban-saban pilara wa ato jeung bakal masihan Gusti ka anjeun kulama kana saban perkara turidu anu ngamaksud anjeun kana itu umma minar rizki tina rizki wa ghairihi jeung salianti itu rizki wallahu a'lam bishawab.